Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingat nasihat Syekh Junaid Al-Baghdadi sebagai waliullah. Kata beliau, "Zayyin nafsaka bil maksiat wala tujayyin nafsaka bit ta'at." Pengertian labdiah nama jayyin nafsaka bil maksiat. Kudu papaesan awak maneh ku maksiat. Wala tujayyin nafsaka bit ta'at. Ulah dipapaesan awak maneh ku ibadah. Nah, pengertian labdiahna seperti itu. Tapi hakikat namanya lain gitu. Lain awak kurang dipapaesan ku maksiat, ulah dipapaesan ku ibadah, lain gitu. Mana hakikat nama jayyin nafsaka bil maksiat, ku dipapaesan awak maneh ku maksiat sanajan urang getol ibadah. Beurangna dipake puasa, pentingna dipake ibadah ke Allah. Dimulai tas isya para tepikeun ka subuh ibadah, tapi zayyin nafsaka bil maksiat. Awak urang teh akan masih maksiat we. Tah kita. Ini pengertianna sanajan getol ibadah, tetap awak urang teh kudu rumasa asa maksiat. Anda rumasa asa maksiat berarti ibadah teh asa kurang. Asa kurang da sabab perasaan asa maksiat. Berarti ada perasaan asa maksiat, berarti ibadah teh asa jan. Ibadah teh asa jan padahal getol urang teh. Coba bayangkan zaman ayeuna karek ibadah saeutik di selfie foto lain gitu ibadah. Keun masa selfie mah eta pribadi masing-masing kumaha teh. Amun hatena bener teu hayang ria teu ujub, nah bagus sanajan selfie foto video gitu jadi masalah. Berarti hati teh nu main ya. Salah ibadah di video di kitu kieu eta mah kumaha teh anu main. Hatena bagus lillahi taala atuh bagus teu jadi masalah. Da sanajan teu di video, sanajan teu diputar foto, di selfie ari hatena takabur ya mah tetep bae got teh, tetep got teh. Nah, jadi intina kumaha teh. Nah, pengertian tadi sanajan urang getol ibadah saur Syekh Junaid Al-Baghdadi, sanajan urang getol ibadah tetep awak urang teh kudu rumasa masih kene asa maksiat. Insyaallah lamun urang boga perasaan kitu ibadah teh asa kurang di. Nah, gitu. Insyaallah cukup sekian dari abdi, mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.